Cenak dakwah ning lelakeun di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah di budak. Dos. Tunggu lelakeun di tempel ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo barudak, ulah poho, salat, nyamelin jaga sholatnya kumaha. Nyaho bapak lelakeun di. Nyatu, isuk deui. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan, eta anak kurang gitu-gitu teuing din. Hese pisan aturna. Pak, anu kudu salahnya. Nya Jung, ulah teuing-teuing balikna. Nah, Ing, udah aing ulin-ulinan bae. Rek kumaha gedena sukan. Watir. Kani Pak, Baik palek geus kabeh narikna. kari 35 imah deui. Oh. Narik beas. Hati-hati Pak, Bapak sok masih soknya anak artos. Nuhun. Daya artos mah teh dicanak mah teu lengkap ka bumi, ka keuangan. Nuhun. Selaku keuangan kan Bapak Warto. Jadi pacok. Nuhun eta mah kari-kari pasrah. Pak, Dalam. anak kuring ayeuna Badung. Nuhun. Eta hadena kumaha? Oh, hade nama eta mah nya Bapak anu Mas, Kang Mas nya. Nah, Kieu Mas eta mah upami budak Badung nya mangga geura dididik sing sae. Upami tos sae dididik nya kedah disakolakeun. Upami disakolakeun nya agamana da diisi. Jadi istilahna masalah kana Badung mah kumaha dina urang lamun gaulna urang hade mesti bawa hade. Gaulna goreng nya ka bawa goreng. Jadi eta mah urang kumaha gaul. Ngan penting mah awak diurusi. mohon. Gitu nya. Ya. Leres Ya. gitu. Ya, mangga. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. ih, jam 10 barang nih. Udang. Geus barang udang. Ayo Naon? geus barang tuh. Kang Di. Balik ayo. Balik sorangan Pak. juga mesti Ngantuk mundur. aing. Iya deh. Udang. Ih, lu mau ceraikan Bapak? Awena kan di bro? Balik euy. Hah? Balik. Wih, aing mah. Padahal mah bro, mantep yakin bro, mantep goyanganna bro. Wih, Terus yakin lu lah. terasa di surga. Itulah namanya surga dunia. Asik, mantep bro. Minum deh nih bro. Iyalah. Langkeng minum deh bro lah. Duh, anak aing aweweh jijina wayah kieu can balik. Badung-badung teuing eta nya kudu kumaha yeuh. Teangan lah. Kak. Ini nya ieu budak. Ieu jero. Ah. Si naik powerna nih. Oh, buah euy. Budak euy. Nanyakeun ah. Budak. Ngeuleuh si Tika deh. Tuh, karena itu tadi ge duaan ngumpul. Can balik pada ti peuting mula. Oh alat.
Jajal tuh neang kali itu ke balad-balad negara. Heeh. Jadi dini baladna. Waktu jejak ngilikan ke baladna. Heeh. Waktu nongkrong di luhurnya ngilikan ah. Dia nya yuk. Dia jelok. Kak. Kan jadi budaknya. Wah, satu pisan sih. Oi. Ini loknya. Tik. Oi. Oi. Ah, merenya di dia mah. Dia kan lain deh ah. Siti kana. Saya geus diteangan ka ditu ka dieu eueuh keneh. Terus kemana eloknya? Ya jalan teh kurang dibantu neangan. Heeh, jalan ke tenang we dibantu. Nya tuh. Geus rek maghrib. Baliklah rek salat maghrib heula. Assalamualaikum. Salam. Sia diteangan ka ditu ka dieu. Geus di imah nyaw-nyawna. Tadi ke di imah. Teu ngandel. Wong bener tadi ke di imah. Ning tadi eueuh pas beurang mah. Atuh teu kadolo bae meureun. Geus atuh guat. Salat maghrib heula yuk. Oke. Mumpung bapak aing keur salat aing kabur bae Bro, mantapnya, penting awena euy. Oi. Lo kalian deui nya. Iya euy. Mantep, sia meakeun lah. Aing teu kajangan. Wah, gitu Pak dia nya. Oh, si gitu. Bodoh yakin. Guys. Kan mending urang bro, kurang hungkul eta we. Ulah nya, Bro. Bro lah, tina heula yuk, buyang aing euy. Buyang euy ya. Teu kuat euy ada. Bro. Aduh. Sama bok dulu. Bro. Ada mabok deui euy. Kumaha? Ayo. Bro. Tutupan hodrengnya ternyata. Oh, siap, Bro. Aman, Bro. Mantap. Kede. Siapa masih kuat keneh yang mabok? Atuh jelas kuat keneh aing sih. Bro, dionjok bayar kayu. Ayolah nyetepan. Oke. Siap. Maneh heula nya? Heeh. Nah. Maneh deui nya? Datang geus dieut. Aing geus lihat euy. Nah, Bro. Masih sirinya. Ya. Urang bersyukur sekali yakin.
Adalah buat dia kalian. Dari siur ya. Wah, tengah ada terkena tilu kali gue. Oh nya. Dia. Oke lah, sekali deui manehnya. Kurang mau sebenarnya, Bro. Yo di tadi. Ya, sekali deui. Sok, Nulis yang mulia lah. Pindah lah. Haha, ceweknya, Bro. Oh, tepar kok. Mustafar, Bro. Yang jangan pilihkan. Oke, ayo pilihkan. Lah, Bro, gue erek dicek keren ya. Bro. Pina. Jadi Aingnya. aing lain. Hah? Aing ratu. Aing lah. Penting man sia, aing lah. Aing pertama. Kudu aing lah. Udah. Gitu. Oh, Udah sobek tapi pinangnya. Kita lihat. Oh yang satu dari aku sih. Tuh, Pin. kanting ya lah. Mana kan ting aing heula. Aing hilang asir. Ustaz. Non, Sekitar Ustaz panggil Acan. acan euy. Tadi mah geus balik, tapi terus indit deui. Tadi mah siga ka imana si Umun geuning. Heueuh gra. Ima si mun si Nundi. Itu belakang lo. Hayu atuh anter. Ayo tuh. Iya mana? Oh iya. Ih. Tapi heueuh sendal lama aya tah. Ayo jejal asup. Ayo. Ih, tapi ya pantana molongonya. Apa orang asup bae, ayo langsung. Ayo langsung asup bae. Aing heula ah. Enggak. Uing. Sok uculan doat. Astagfirullahaladzim. Tika. Nggak penting teh kieu be sianya. Ayo nanti. Tah dulu kan si Tika. Astagfirullahaladzim. Ayo nanti. Tas Tika. Astagfirullahaladzim. Tika. Nah, tadi teh kesimpulannya kieu barudak. Jadi awewe mah udah terlalu bebas teuing. Jadi awewe mah aya cedakna nya kudu manut ka kolot. Terutama untuk cewek ya, harus nurut sama orang tua. Oke guys, sampai sini aja dulu ya cerita yang kali ini. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe-nya untuk bisa mengembangkan channel Mama Sadi channel ya, seperti itu ya, intinya begitulah, pahamlah Anda. Dan sampai sini aja dulu ya guys. Oke, dadah.